Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate acana hayu urang panjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun nikmat ka urang sadaya. Mugi urang tiasa kempel dina waktos ieu. Anu kusim kuring dipika hormat Bapak Guru sareng rerencangan 11 MIPA 5. Abdi di dieu bade maparkeun biantara anu judulna Hari Kemerdekaan Indonesia. Sakedap deui nyaeta tanggal 17 Agustus. Urang periogi ieu di zaman baheula teh loba pisan perjuangan para pahlawan jeung memperjuangkeun kemerdekaan Indonesia. Matak kituna urang salaku warga negara Indonesia generasi penerus bangsa sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan Indonesia nyaeta tina giat belajar jeung maca buku anu berguna. Tapi sebenarnya masih loba keneh anu kudu ku urang dilakukan sebagai penerus bangsa. Contohna ngajauhkeun diri urang tina pengaruh narkoba, tina tawuran jeung pergaulan bebas atawa sajabana anu ngaruksak kana diri urang. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif atau aya mangpaatna jeung diri urang sorangan. Nyaeta belajar sing giat, maca buku anu berguna jeung ngawujudkeun cita-cita urang anu ku urang diimpikeun. Sakitu wae ti abdi, hapunten bilih aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.